Iya salaki kurang ampun yang ngabalatakeun wae pagaweanna teh. Si Usep. Ampun, ya si Usep ieu. Sep. Urang mah geus capek, Sep. Pagawean pan beres wae. Urang teh capek, Sep. Urang teh isuk nyeluk wekeun baju nepi ka umah piring. Maneh teh ngati-ngati atuh, Sep. Pagawean teh ngabalatakeun we lu kedua lain mantuan ka pamajikan teh. Ieu mah kalah ngabalatakeun we, maneh ngabalatakeun. Urang mah geus capek, Sep, capek. Cik hayang teh bantuan pamajikan. Bantuan naon Ya kesel baju salin balang dibaring sok ngakeun geus acak-acak baju. Neangan lu cing bener urang teh ngabalatakeun kitu. Bantuan beberes. Ieu mah ngabalatakeun we maneh mah. Salaki mah gawena ngan sarupa. Nyupir ngan hiji coba pamajikan dengekeun nyesel ngumah piring ngurus budak terus naon deui loba ari salaki mah maneh nyeta pagaweana ngan hiji dua hiji deui pagaweana ngan udud maneh mah udud pagaweana teh kesel urang mah kesel ka maneh teh udud ngabalatakeun ka bagian teh gitu maneh mah. Gila atau tuh kuat model gitu tapi gila aku mah kurangnya bukek ditetek model gitu kurang model lagi mah kemae itu kok ngaten naik ajeun pamajikan dewek ketabuk na kuat gitu. Babu neng ngedikit-dikitnya nang pake deui atunya. Nya mungkin mah tilepan deui we mun tos diacup teh nya. Nya kitu tilepan deui nya. Nya ayahnya terus cuma balatakeun di mangga ngewa lah nya ya pake kerudung dipake kerudung dipake itu nyewa wios tadi di balatakeun deui nya ieu masih sering-sering we nya balatakeun nya Huh?